Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Keluarga besar SMP Negeri Hiji Cipendei Kabupaten Bandung Barat sejak ngawirujengkeun mieling poe bahasa Indung sadunya tahun 2023. Urip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Asmana organisasi PGRI cabang Kecamatan Cipendei ngaturkeun wilujeng mieling poe bahasa Indung sadunya. Urip Sunda. Urip Sunda. Urip Sunda. Urip Sunda. Sunda Nanjung bahasa Indung. Urip Sunda. Sunda Nanjung bahasa Indung. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kanca simkuring sakedik bade medal ngeunaan ayatna urang ngalaksanakeun mieling poe basa Indung sadunya. Dikawitan ti kaping 2 hiji Februari 1852 di daerah Bangladesh di puseur dayeuna nyaeta Dhaka harita aya kajadianna rongkah pisan nyaeta Rajapati dugikeun ka eta peristiwa teh nimbulkeun seueur pisan korban jiwa tangtosna. Namun menjadi masalah nyaeta rek digantina bahasa Indung di Bangladesh nyaeta bahasa Bangla ku bahasa Indung sejena lain ku bahasa deungeun tapi ku bahasa anu di daerah eta keneh ieu nimbulkeun pacengkadan. Tanggal 17 November 1888 Sekjen PBB ngaliwatan UNESCO nyaeta badan PBB anu bagerak dina widang pendidikan, sains jeung budaya hiji ngayakeun hiji gerakan nyaeta tanggal 2 hiji atau nepi kaping 2 hiji Februari dijadikeun keur mieling poe basa Indung sadunya atawa internasional. Alhamdulillah urang sadayana salaku urang Sunda anu memang bahasa Indung urang Sunda mah nyaeta bahasa Sunda. Para kanca basa teh ciciren bangsa. Leungit basana ilang bangsana. Urip Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Nusuk raga dina dampal leuleung. Asal usul Gunung Tangkuban Karanggu. Kurung wilujeng ngadangkeun. Zaman baheula di leuweung aya hiji bagong anu teu halahap genan Kyai dina poe anu sakitu mangana. Keur waktu kukurusukan di leuweung eta bagong teh ningali Kyai anu nyanggung di daun tales. Terus pikeun lemah cai kuring moal asa-asa diri kuat raga kuat hati. Lemah cai kuring lampu kuring lentera kuring lembur kuring tanah nu subur makmur mawa kana kajayaan sumanget ngabela lemah cai. Ya resepna sesekeun
eta nu turun hujan Cimata. SMP Negeri Hiji Cipeudeuy Kabupaten Bandung Barat sejak ini ngarea-area dina acara Olahraga Eling Poe Basa Indung Internasional Kaping 2 Februari 2020. Ayu urang mulai bahasa Sunda. Basa teh ciciren bangsa, leungit basana hilang bangsana.